Ayo nih, nama orang kecil di Bos Jibong ya. Oh, ayolah berangkat Lah, lah. orang nanya pegawaian. Oke, ayolah. Boleh manten. Ya dibawa mah ya. Oh, bawa. Iya bawa. Bawa lah. Oke, siap ya. Ya, udah 15-nya. Udah 15. Ya, bareng ngedar. Sawah si Bos teh di handap. Mah, udah jauh. Lumayan, eta lah. Ayo milu hayu. Jauh kalian. Milu. Jadi barudak sawah. Jauh tuh. Si bos tuh. Oh, iya teh kabeh tah heeh. Cenah. Geblek tuh. Nu garawena kamarana ieu teh. Teu apal. Istirahat. Istirahat. Geblek. Loba orang itu di dieu. Wah. Kadal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang Pak. Bisa sampai ya? Pak Bos ya. Sampai oke ka dia. Pak. Alhamdulillah hari kebon di jeung sawah mah ningeuna tuh teu kagarap. Nu garawena ka mana? Garawena teh bieu teh keur istirahat heula bieu teh. Wah, nampana ka dia. Oh tuh teh nyoan lah ka ditu tuh da balik ditu ge loba kene tuh. Jauh tadi ka dieu kok. Geninganan jauh ka dieu teh. Pak. Ning teh sia kepang ning sawah aing. Oh, tadi kumpul di non kau itu ka dieu. Aduh, untung nanya-nanya gitu tah. Aduh. Lumayan jauh oge. Lumayan sih. Heeh deh. Tah, Pei. Sawahan ieu teh tah ayeuna teh digarap ku Bapak itu di dia teh. wah, hebat nih Pak euy. Ning lupa duitna Pak. Hari eta mah saeutik kumpul sama babaraha poe. Mantap tuh euy. Lain ngomong-ngomong di dieu pegawaian teh. Duh, Pagawean. heeh. Bener di ditu aya. Oh, Kela ngomong pagawean mah eta barudak dua mana teh? orang dua tuh itu tuh ke dalam pos sawah. Coba itu baruan. Woi, Goblay, Karman ka dieu. Cek bos yo. Oh. Enak Bos. Oh, dari keluar. Ya, Ya ada cai mah. gimana? Ada jauhan Bos ya. Teuing di mana? Kok yuk? Kelas teh. Oh, loba sawahna Alhamdulillah. Nyata ieu teh Kopi neng bos. Hah? Ngopi, Dek. Oke emang. Hiji kan euy. Atuh da ka dieuna ngada-rada. Eta belas kunaon nih nganan mendela leuleus kitu. Oh, nyata apa urang geus ngider. 3 poe teu balik-balik. Aduh, kamari menang orderan hiji doang. Orderan naon ieu teh? Ngider, servis imah urang bos, servis imah. Ah, baik tandingan sepi. Kamari doang tah ngomekeun kenteng hiji. Perhujan guludug gitu oge ngagantina. Iya bos, sebenarnya mahnya ka dieu teh arek sabari ngobrol masalah pegawaian ti ditu. Oke lah kedeng. Iya ngomong-ngomong yang geus dararcan. Boro-boro daang urang nanti isu. Kabeneran ye. Ieu teh oge sare di Masigit urang. Iya teh ya kabeneran ye aya saeutik sih. Tadi nama jang barudak gawe ngan cuman barudak gawe na ngan keur istirahat lah ningenan. Besing abang mah Lapar bos. udah kelamaran teh. Buka. Saya aya. Oh bro, anggap we sawu-sorangan ieu mah. Dia nu bos din. Ayo mah naon. Wih, ada. Saya. Bakal namanya ada ya. Oh, saya. Bener mantap. Iya we, dia saung bagian ini saya nama. Mih jore. Jore ya mah. Bener. Tuh bos, dah barang. Ayo mangga. Dia aja. Eh, Mau ngumpul nih, ngumpul di dia dah. Kalau ngapa ya. Salahna tuh Pak. Mana sama. ayo we ayo.
Ada. Tong akan ngomong singkat lah. Minum. Coba Pak itu, gelas itu aya gelas teh Pak. Apa lupa? Tong di gara-gara tong di gara-gara. Tong di gero-gero tong sawakeun yang di imahnya tuh teh banyak. Biakin mulai. Gampang ge, urang meuli deui. Antus sama dipecat. Tah, ya nama pandar geus nya. Caritakeun anu arep dicaritakeun naon tah, kumaha-kumahana. Aya naon geura di dieu teh masalah naon. Jadi kieu Pak nya kamari teh ye salah paham. Nah, salah paham naon tah? Kan kamari Bapak nelpon ke saya. Arek aya bos besar datang. Nah, ternyata bos besar itu mau budak. Ari budakna teh kalah di karungan ku si Goblay. Itu. Si Goblay di karungan. Jadi masalah nama dina eta. Tah budakna teh tarima mana teh. Jadinya tah permasalahan nama. Hei, gudang ieu. Geus dahar molor Oh, sare wae emang si beredar teh ya. Hampura. Eta emang bener kamari teh budak pos di karungan. Urang teh nyaho. Nah tah. Tanyana budak badur teh. Oh, Anu harita maokan eta naon? mangga. Gedang. Mangga gedang. Arek ngupapan tuh kamari. Oh, heeh. Budak banget cenah budak bos eta teh. Terus kumaha ayeuna? Ini orang dipecat, orang terpercaya eta budak bos Ya atuh. kela dipecat. Kabehan dipecat. Pecat kabeh. Kabeh. Karman dipecat. Jadi saya barudak. dipecat. Gua teh nyalahkeun urang. Oh, berarti semenjak Bapak ngaliti gitu ka dia teh enggak beresan di ditu teh dipecat jadi dia teh. Pecat Pak kabeh jadi Da urang nganggur. Pa teh nyaho eta budak bos. Atuh da urang teh percaya budakna. Naik ning heula teh budak bosna. Heeh. Budak gitu ge eta budak bos. Heeh. Kumison. Heeh ninganna leutik kitu. Jore. Conge jingana bau Pak, bau pas di karungan teh bau. Ulah gitu. Saya tengah meugeurah. Aing nu ngameu ge. Udah mana mau ditangkap gitu budakna. Jadi ka dia teh geura maksudna yang kumaha? Oh, ayeuna mah rek pegawean tah jeung si Ipa si Arman teh. Oh gitu. Pusing di mana? Sanggup emang gawe dia jeung Bapak di dia. Ya, tinggal we pagawean heula Pak kumaha jeung ieu. Ya meureun ya cia we tuh nu sakatenyona ada sawah di dia mah meureun ngegarapna. Imah lain ka ieu. Ieu mah ya. Ieu mah. Hasil catch teh di mana we? Kieu we nya eta. Ya naon ieu Pak? Nah, eta teh asal maksud ulut Alfamart eta teh. Komak geus. Sok dagang kondna. Nya ho ninganan. Cuma osok sih kan. Ya, teh salama luhurna ya surumnya sama. Asalna showroom ngan ngalih jadi eta jadi tukang roti asal. Oh, gitu tukang roti. Hayu urang mah. Bener itu. Oh, bener. Ayo, tapi ulah kudu cek kemari. Oh, urang mah kukulutus. Omat eta ta imah kagoblay khususnya gitu kan ulah kukulutus gawe jeung Bapak mah. Ta ieu lah gitu kan syukuri lah kalau aya di dieu gitu digawekeun. Hayu wae. Ngan kata barudak ieu na we. Anu budak urang we kumpul ge teh. Nah, ini mah ayo ngilu jeung Bapak. Bapak di eta di tek-tekeun lu kasina ta mana umpul. Oh, itu cek pasti dah. Mana kemarin aku Di balang lain. kudu milu kabeh. Kabehan. Iya, saya di milu atuh milu. Kabehan. Tuh kabehan. Oh, ayo atuh. Ayo ngilu ayo. Mang beren ke di eta ke diarahkeun hiji nu gaweana mana-mana.
Mana teh sorangan jadi kayak bejaan urang-urang mah. Mana be puguh meureun ari tiluanana mah sok aneh. Ah, Mai. Teh kabeh teh sawah teh di ditu nya bagian ka ditu teh masih penegak. Bapak gitu kan. Siapa? Nah, Blay. Naon? Lamun siap mah engke kan eta kebun hui tanya. Belah itu kan kebun tomat oke. Paling agak ada dari sawah. Ya Itu itu jarang teh soalna. nah gitu bae nya kan maneh berarti nu awas di dieu tah bae nya siap tah Arman oge tah kayaknya pokokna mah kayak aya da nu gararawe gitu kan kayak tinggal sampai nu teh nyaho-nyaho eta mah tinggal nanya we kalau gawe tah nya barudak bae Goblay Arman tuh itu kan nu gawe karek hiji di oge nya heueuh karek urang tah lamun misalkan teu nyaho iya mah tanyakan we langsung kadinya. Oh, oke, siap. Nah, nama bapak mah mencairkan kadinya kapanya. Oke, siap. Lai ho kita emang pinahon gawe teh kepercayaan bos gitu like udah pikiran we oh pan teu nyaho aing ge saya mah puna teh main dukun cek aing mah aing apa mah curiga kadinya aing mah soalna mah mah kapake teh heueuh itu ayo we gegenahna gawena teh Naon itu? di panggedena Asa bi aya ngedenge dukun kitu. ieu urang gawena nu mana gitu engke Oh. Ya tah si bos geus mercayakeun ka urang. Jadi mana kudu ngawararo engke lawan di kita. Oke? siap Siapan isukan mulai gawe? Mana siap kan? siap Oke, siap. Ya lamun kitu mah. pokoknya menikul gak kieu ieu teh aduh Alhamdulillah, bae. Aduh, itu kabeh beneran. Kabeh. Pokoknya head nyatu ngus naon ngus itu nanti aing balong doang yo nyatu ngus naon ngus gitu leus keneh can gawe can naon itu budak teh Pak kumaha euy naon kumaha hebat ya lain arek nanya Pak euy nanya naon kita bos Cibong kumaha di dia bager teh gitu we anger ngana bos kadang koret kadang teu gitu ya minuman we tuh itu nanti yakul oh nya aduh kan gajian itu geus 2 minggu nah gitu tebugan duit teh mana bosna kacau ya oke nuhun ya sami-sami siapa